sangkilang kula ngomong terus bae ge ye sabodohan kula mah aing mah nyampaikeun Al-Qur'an sesuai anu diuraykeun ku Kangjeng Nabi diterjemahkeun ku para ulama endek nurut dek henteu bedakeun rakyat mah alhamdulillah nu bodoh mah kiai mah ngomong bae di sisi digigir kiai Golkar mau muka kula gregetan jasa ya tuh aja nih ka digergetan ku sia asalullah ku Allah bae ngadu sia ku aing jangan kayak di akhirat sombong amat cenah sia kiai oh iya tuh aing mah sekali-sekali ngomong sombong ieu arti da tetep bae loba jasa nu ngomong kajen kedelekeun tungtungna emang kumaha kula ngomong sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam ulama nyana greget ka kula berarti nyana ngagregetan Al-Qur'anul Karim tunggu tanggal mainna mun teu burut ya minimal burut Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir, para tokoh masyarakat, bil khusus kekesepuhan urang Bapak Haji Cecep Sunandar. Salah. Oh, Jaja Miharja. Cecep Miharja. Alhamdulillah nyana masih hirup keneh per detik ieu masih gagah keneh lumantak nyana teu ka jero tadi ngahadiran nikah lantaran besi kabita sahibul musibah Bapak Haji Kurnain sekeluarga anu kusim kuring dimulyakeun pengatur acara berikut kori anu kusim kuring dimulyakeun kumna bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat sami-sami hadir di dieu anu kusim kuring dimulyakeun tur
urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu patali sareng ngaratusna almarhumah khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dina raraga dorong doa ngabesu ka almarhumah anu manehanana mah geus aya di alam barzakh alam anu katutupan urang mah kuari masih keneh aya di alam dunia alam mulki nu kabehan urang teu diwiji-wiji bakal nyaba kabeh ka alam barzakh ngan lamun ditanya urang dieu pantesna nu heula nu ti heula ka alam barzakh nu ngora apa nu kolot ieu nu kukula dibawa kolot ieu sebab nu mantak disebut kolot huis lain di hulu doang handapun bujal ge huisa Masya Allah eta masa kadar papantesan yang mudah-mudahan begitu tapi pibuktina nama jahan teu kitu aya orok diheulakeun malah aya nu di jero beuteung keneh aya nu geus kolot tur stroke teu paeh-paeh deui aya nu ngora kenehnya gelis nya bahenol ti heula deui tah urusan maot mah horenganan kumaha nu bogana nu ngatur kahirupan jeung maotna ialah nu maha tunggal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang teh kuari aya di alam mulki aya di alam dunia memehna kabeh urang aya di alam arwah di alam alastu Gusti Allah baheula di alam arwah teh nanya ka urang kabehan hartina arwah teh destok ku Gusti Allah moal kurang moal leuwih satungtung roh aya keneh nu encan diturun-turunkeun ka dunia moal waka kiamat lamun roh geus eueuh nu rek diturunkeun ka dunia kiamat terjadi cirina lamun geus eueuh nu reuneuh ieu tereh kiamat mantak lamun aya keneh nu reuneuh moal waka kiamat mantak mun aya nu reuneuh di dieu usapan maksudna cek urang nuhun ziai sebab ziareuna ieu moal waka kiamat paling ge ku galedeg doang wal waka kiamat Masya Allah di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah hai arwah alastu bi rabbikum lain tah kaula pangeran maraneh kabeh qalu cak arwah bala sumuhun Gusti Gusti teh pangeran abdi lamun maneh ngaku pangeran ka kaula cak Gusti Allah berarti kudu nurut naon parentahan kaula laksanakeun seluruh parentah kaula jeung tinggalkeun larangan-larangan kaula
wah tuh pasti cak arwah teh termasuk urang baheula di alam nu itu ngomong kos itu atuh pasti Gusti maknya kudu teu nurut ka Gusti ja abdi teh percaya jasa Gusti teh pangeran hek cak Gusti inget kaula nyieun pangbalikan ka maraneh dua hiji sorga kadua neraka maneh bakal diturunkeun ku kaula ka alam dunia engke paeh balik lamun rapih bersih deui sakumaha kuari disimpen ku kaula di sorga tapi lamun acak-acakan bobolokot ku kasalahan ku kaula bakal ditendan di neraka. Wow cak arwah kabehan banyak tuh kudu maksiat ka Gusti tuh pantas bagus mulai ku Gusti Allah didamel bumi langit jeung sajabana diturun-turunkeun roh ka awakna masing-masing barang roh diasupkeun ka Ahok teu percayaeun ka Allah bahwa Allah pangeran barang ieu roh diturunkeun diasupkeun ka si Tegwan sarua teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah diasupkeun deui roh ka Atut maling barang roh diasupkeun deui ka Cecep Miharja ya kos kitu dagang limbahnya na roh diasupkeun ka Abraham Sahmad kumaha tah ente nu nyaho lah pokona mah roh diasupkeun deui ka berbagai manusia nu aya nu ku urang kanyahoan kos kitu ulah nyebutan batur ku ari mah ka diri urang bae barang roh asup ka diri urang alhamdulillah urang mah lamun ditanya saha pangeran maneh aduh pangeran kula mah sakumaha di alam arwah Allah mantap jasa guys jadi urang muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil mun urang balik maot pasti ka mana mun urang balik maot pasti ka mana sia optimis amat sorga kos du bapak kolot bae sorga bongon entengeun teh ya tah barang asup ka awak urang roh anu suci teh patali jeung mata ngabogaan watek patali jeung ceuli ngabogaan watek patali jeung irung ngabogaan watek patali jeung sungut patali jeung leungeun patali jeung beuteung patali jeung dubur kubul jeung suku pada ngabogaan watek roh nu suci kuat henteu nahan watek tersebut ketika kuat nahan watek tersebut nyana nuturkeun sesuai jeung perintah Allah salamet ketika teu kuat mempertahankan kesucian ruh kalahkan nutur watek nu dilarang ku Gusti Allah cilaka bakalna balik ka akhirat tempatna pasti di jahanam kuari mah ulah waka panjang-panjang rarasaan urang we heula ieu kuari urang boga perasaan ieu kuari nya kira-kira ieu mah ieu sportif ye mun urang kuari paeh rarasaan urang ka surga apa ka neraka ulah ngabohong burut ya ayo kula bandek nanya Mang Haji lamun paeh kira-kira rarasaan surga apa neraka andelana naon kula nanya ka Cecep ya
Haji Cecep kira-kira bakal namun paeh kuari ente surga neraka. Teu bisa jawab insyaallah cenah. Lamun kula nu jadi malaikat dan neraka asana ya. Isbanya cuk Haji Cecep bawa teu tenang heula. Ke heula eta mah kakarak mangkera rasaan doang ieu. Kakarak mangkera. Atuh mangkera rasaan. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu Allah ingin aturan sing hade cak Allah mata teh ieu ngabogaan watak mata teh di mana neuleuh hayang kanu indah-indah tersepen matamu neuleuh lain kanu indah ceuli berwatak ngadengekeun kanu merdu-merdu lamun teu merdu teu ngeunaheun jeung tersepen irung boga watak aambean teh nu seungit-seungit lamun teu nu seungit tersepen ta irung letah boga watak ngararasaan teh nu lazat-lazat nu amis nu ngeunahna sesuai jeung watakna mun teu sesuai tersepen leungeun boga watak nyana resepeun jasa mun nyekel nu hipu-hipu sia mah heran seuri blow on geus carita watak ieu mah tah eta leungeun itu leungeun lalaki leungeun awewe mah lain deui tetep sabalikna gabogaan watak sarua bae lamun bae Allah teu ngabogaan aturan-aturan urang bakal sakahayang urang naon bae sakahayang mata anu resepen mata ku urang di deuleu bae naon bae sakahayang ceuli nu ceuli resepen ku urang didengekeun bae kitu keneh irung kitu keneh sungut leungeun dan lain sebagainya cacak-cacak Allah teu make aturan acak-acakan buktina cara di zaman jahiliyah maka Allah nurunkeunlah seorang utusan terakhir kuari ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi diutus jadi Rasul Allah dibere mukjizat Al-Quranul Karim diterjemahkeun ku hadis Kangjeng Nabi lantaran ucapan Gusti dauhan Gusti hese narjamahkeunana mun lain ku Kangjeng Rasul diterjemahkeun ku urang kuari disimpulkeun sing hade ieu mata ulah pake neuleuh sakahayangna kudu make aturan menang pake neuleuh awewe mun awewe na geus jadi pamajikan neuleuh ka anak neuleuh ka incu lamun neuleuh ka si mbak mah ulah neuleuh ka urang Lampung nu putih teh Pak Haji Cecep ulah neuleuh ka urang Subang nu sok senyumna teh mematikan eta ge ulah. Nah kira-kira na ieu mata urang pernah ku urang direm saeutik bae mun neuleuh awewe lain mahram pernah urang peureum hah nah kira-kira Haji Cecep sorga neraka ieu mata baheula asa najaknya aing kana neraka cakula ge tadi ge mun kula nu jadi malaikat da enggeus malah insyaallah neraka sakakarak mata doang ya Allah kapanggih kuari mah nah kuari kira-kira urang mun paeh kuari kira-kira cek rarasaan urang ku dosa mata doang ge sorga apa neraka tuh ngaku nah sia kuari buruk sia kajeng kuari tadi mah sorga kuari mah geus mulai neraka encan ceuli asana jahanam jasa ieu mah wah Masya Allah
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilah mata nu mantak urang salila hirup di alam dunia teh make aturan. Lamun urang teu make aturan syariat paeh cilaka. Maut dikubur cilaka. Mantak kurang mah alhamdulillah wajib cecep masih daek ngararaji. Hartina jang introspeksi diri ai salah masalah ngan urang bisa keneh istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Urang hirup di alam dunia teh percis okos di panggung. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola, aya pemain, aya penonton. Urang teh neuleuh ka pemain, dideuleukeun urang teh ku penonton. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola kabehna sabaraha urang maju pendi? 22. Jadi sabelah sabaraha? Wah, jahanam masa meu. Aduh, nyawan biasanya. Pemain bola teh dihandap mimiti kiper, kemudian maju back, kemudian sayap kanan, sayap kiri, gelandang. Atuh kabeh penyerangnya. Ieu teh keur main. Urang sebagai penonton neuleuh. Saha sih anu bagus mainna? Saha sih anu bagus ngoperna, saha sih anu luwes mainna, saha sih anu bagus anu bisa ngasupkeun anak. Urang sebagai penonton neuleuh. Ketika aya pemain mantep jasa main bolana, oper kanan oper kiri, ke belakang ke hareup, tek gocek saeutik. Wah, pertahanan lawan bisa oyak, tinggal ngajebluskeun blues. Asup penonton surak, masya Allah bagus-bagus teuing, tah si Maradona mainna. Kabeh surak ke zaman Maradona bae mah belah dituan. Sebab can aya deui seperti Maradona datang ka kuari. Sanajan aya ge lah sama kelas-kelas cecere. Tah, ieu pemain teu jauh berbeda sabenerna mah. Pemerintah teh keur aya di lapangan keur ngamaenkeun bola politik. Saha anu bisa mempermainkan bola politikna? Oper kanan, oper kiri, kemudian digocekeun, ieu bisa tah henteu ngasupkeun anak. Lantaran ieu pemain teh lamun nyaritakeun Argentina mah hebat, tapi lamun nyaritakeun Indonesia, didatangkeun naon kitu ngaranna pelatihna ti Brazil ka urang, didatangkeun ti Jerman ka urang, modal lain bae ratusan juta, triliunan modalna sakali main jeung Malaysia bae elehna 15. Teu kira-kira pan eta main. Sakalina ngagulkeun offset. Ieu ge pamarentah. Urang teh sebagai penonton, lurah pemain, camat pemain, bupati pemain, gubernur pemain, menteri pemain, presiden pemain, kabeh pemain, urang penonton. Ieu kira-kira ya urang keur nonton nu main ngamainkeun politik, ieu permainanna bagus apa henteu sih? Coba kira-kira bareng bagus henteu? Ya, Pak Haji Cecep henteu, lain jadi bupati atuh keur ieu. Kula geus mempersiapkeun saimah kula endek dibere hiji bejang nyana. Nu sajana mah ulah. Aduh. Teh keur ngamainkeun bola politikna. Asalna offset kabeh bah henteu ye. Kira-kira lurah nu aya di dieu offset henteu? Ulah sombong sia. Lurahna ge aya kan. Camat offset henteu? Kornel lain offset.
Gubernur urang naon tah gubernur urang ngaranna? Gubernur urang naon ngaranna? Tah mah out. Lamun urang nyaritakeun perpolitikan di Indonesia boro-boro deuk urusan rakyat atuh ayeuna. Sabaraha bulan ti pemilu datang ka ayeuna naon coba ayeuna lalakon karyana. Lain urusan urang urusan ngeunana ge can anggeus. Offset kabeh. Gitulah panggung perpolitikan, kuari panggung perkiaian. Kiai teh keur aya di panggung, ustad keur aya di panggung, nyana keur ngamainkeun bola dakwah. Oper kanan, oper kiri, mundur tembakeun. Nah, ieu bisa henteu ngagulkeunana lamun pemerintah ngagulkeun politikna, hasilna tuh jalan bararagus, hasilna tuh pembangunan bararagus dan lain-lain sebagai birokrasi nara rapi eta gul politikna. Lamun keur carita kiai ngagulkeunana kiai mah mun kiai ngaji nu tatadina jelema mabok barang ngadengekeun eureun mabokna, nu tatadina zina barang ngadengekeun aya ngarenyet sieun eureun zinahna, nu tadina ngeridit barang ngadengekeun ngaji sieun nyana eureun ngeriditna gul tak kiai tak kos kitu ngaranna. Mun tadina teu boga pamajikan datang kiai dikawinkeun kiai gul tah ngaranna. Ngagulkeun. Urang mah di dieu raramean resep nu di jero mah geura balik kiai. Atuh nya geus neuleun jembae. Tenang ge. Orang mah kieu ngeur ngaji, nyana mah pikiran keur ngalayang-layang di mana mah. Henteu, tenang cek cenah. Kalem bae sih. Panganten kolot mah moal. Kula inget cek Kangjeng Nabi bae, lamun jelema hudang dohwatan isuk-isuk, neuleuh imahna teu bocor, dihandap pamajikanana geus beberes. Wa indahu kutu makani jang dahar aya, kemudian jang nginum ge aya, kemudian pemajikanana kadeuleu ku manehanana sehat teu ka mana-mana, beurang jeung peuting aya bae di hareupeun salaki sorga eta kitu. Sorga itu kumaha deui? Siap tas subuh siap sorga. Jam 9 aya deui atuh sorga deui bae. Jam 11 jana aja aya bae kan sorga deui bae. Mantes lohor aya keneh bae ya kausada insani. Sorga sih sorga. Nah ieu mah keur carita ieu bola dakwah keur dipaenkeun ku kiai, dioper kanan kiri ditembakeun, ternyata horenganan kiaina offset kabeh. Kiai anu make proposal moal bisa ngagulkeun, Kiai Golkar moal bisa ngagulkeun lantaran berat ku kepentingan dirina di partai. Dititah nyebut cauna au malulu, Kiai cau au cau au, wah Kiai Golkar teu beres. Kiai mah asal geus aya kepentingan-kepentingan boro-boro nu aya di partai mui bae mui ompong teu bisa mantak tegul kuari. Kiai mui ambalayah di Golkar loba kiai, di Petilu Kiai malulu, PKB mah hampir 90% kiai kabeh. Hayu PDI ya sanajan kabadug-badug ge ku tanduk kiaina aya bae tetep. Tapi bisa ngagulkeun teu bisa, ngamainkeun bola na offset. Contona saeutik baheula ieu, saeutik dumantak kuari ambalayah permaksiatan. Baheula Argentina main jeung Prancis, eueuh nu nyahoeun Maradona dibeuli hiji doang. Lantaran nyana teh istimewa jasa sukuna, asal bola geus aya di suku nyana bae sakumaha dilem.
jeung ditembakkeunana can orang melenceng dibelilah ku Perancis. Awas pokoknya hiji doang rahasia ofisial ge teu nyaho babaturan teu nyaho dibeli daek nyana lantaran meureun deuleu kepentingan mainlah Masya Allah ngamainkeun bolana nama hebat jasa oper kanan oper kiri digocekna kunaon asal deuk ngagulkeun we kaluhur bawa deui bola oper deui ka nyana bawa deui asal deuk ngagulkeun melenceng ka kenca cek penonton lain Maradona asli jalain kieu Maradona mah biasana memainna luar biasa jeung gul-gul bae kok ieu mah bisa lain deui eueuh nu nyaho rahasiana horenganan ieu teh dipecat ku pesialna barang kanyahoan teh horenganan dibeli sakitu Maradona main bola nu sakitu mempertahankan naon kitu ngaranna jati dirinya na di main bola tetep baik ketika make ieu mah teu bisa ngagulkeun atuh ku ari mah pamarentah moal bisa ngagulkeun ulah munafik Mang Haji maksudna ieu bupati kira-kira bener henteu di urang ulah munafik ayo ngomong tuh orang bener cak nyala lejak ulah bejakeun ku aing sia. Tapi bener aku regulasi bener dek kumaha bisa ngagulkeun anak di zaman bapana datang ka kuari jalan teu beres-beres duit ba ambalaya jakula ge nyaho jasa boho lamun diperak ieu jalan mantep jasa mantep ieu mah geus lain make aspal lain make semen make perak di Tangerang bisa geus urang besar teu kudu dagang teu kudu usaha dagok di jalan nyokelan perak mah geus carita sompralna lamun nyana bener boh nu mantak jajah baheula hayang jadi bupati teh sarua pikiranna teu mulus de korupsi nyana ge ngan teu kesampean eta ge anugerah alhamdulillahirabbil salamet nyana mun cacak-cacak nyana jadi bupati jahanamna jero ya kuari ge jahanam kene ngan di luhur kene lah lamun can tobat lamun tobat henteu kitulah para jamaah kaum muslimin kiai eueuh nu bisa ngagulkeun kabeh ge lantaran naon lantaran boga kepentingan berat ku kepentingan komo geus di partai komo di organisasi sangkilang kula ngomong terus bae ge ye sabodoan kula mah aing mah geus nyampaikeun Al-Qur'an sesuai anu diuraykeun ku Kangjeng Nabi diterjemahkan ku para ulama ndek nurut dek henteu bedakeun rakyat mah alhamdulillah nu bodoh mah kiai mah ngomong bae di sisi digigir kiai Golkar mau muka kula gregetan jasa ya tuh aja nih di gregetan ku sia asalullah ku Allah bae ngadu sia ku aing jangan ke di akhirat bos sombong amat cenah sia kiai oh, ya tuh aing mah sekali-sekali ngomong sombong ieu tidak tetep bae loba jasa nu ngomong kajen kedelekeun tungtung emang kumaha kula ngomong sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam ulama nyana greget ka kula berarti nyana ngagregetan Al-Qur'anul Karim tunggu tanggal mainna mun teu burut ya minimal burut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah keur carita tentang urang neulekeun tadi ge neuleu nu keur main bola ternyata teu bareres main bolana neuleu nu keur ngamainkeun bola politik hampir mayoritas teu beres neuleu nu keur ngamainkeun bola dakwah kitu keneh ngan aya paribahasa neangan kuda eueuh aya ge himar ge anggap kuda bae paling geus sakitu doang neangan pemerintah nu bener eueuh aya ge nu setengah bener eueuh masalah lah nu setengah edan ge kajeun geus kitu keneh neangan kiai nu bener jasa eueuh nu aya bae urang gunakeun ngan lamun kadeuleu jasa salahna tetep ulah pati dituturkeun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang neuleu
mata ieu teu kudu kabeh hilanan mata bae ge urang bisa disiksa di akhirat ku sebab mata sing hade ieu mata ieu lamun ku urang teu dijaga ieu mata naon bae dideuleukeun ku urang paeh teu kudu make dosa-dosa nu sejen ku mata bae ge cukup encan ceuli encan irung encan sungut dan lain-lain sebagainya mata doang ge nu mantap kurang memuji syukur hirup rada belah ditu lahirna lantaran belah ditu mah paling ge aya radio ge radio bude teh anu batuna sabaraha karang aja 12an gede radiona ge berat tapi nganjang di babawa tarolol tah eta baheula eta nganjang moal radio eta teh jelema teh nah televisi paling ge aya hitam putih ge renyek-renyek make aki lamun beak aki nang geus aman mantap ngaji alhamdulillah zaman kurang lain kula bae artina di mushola di majelis taim rapi di mana di Cikupa Bojong kabeh belaraja rame ngaji kuari barang aya televisi tambah internet tambah HP geus orok bae ge orok kuari boga HP orok ieu kan teu pantes da sagede kieu boga HP pan boga HP ndek kumaha kahareupna permainan HP ngaji cecep maksudnya di jero HP teh naon-naon bae teh situ coba ngomongkeun atuh tuh cakna seueur jasa cenah atuh emang bener masya Allah ndek kumaha Quran aya di HP, hadis aya di HP, kalam ulama aya di HP, dipencet atunya ngaji bener salah mencet ku tangan. Nah kumaha coba ayo. Bahayana lain lalagaan. Haju datang ka kuari can aya upaya di Indonesia kumaha penyetopan-penyetopanana. Ngomantak teu kaget lamun nu mabok ambalayah di kampung nu zina ambalayah di kampung sementara nu dakwahna teu bisa ngomong cau pamarentahna teu bisa ngomong cau ndek kumaha kahareupna urang mah kuari masih kene alhamdulillahirabbil alamin urang mah didikan nu belah ditu ieu nu belah dieuna sagede kieu nu didikan ayeuna urang mah ibu bapak maot insyaallah lah insyaallah urang mah didikan belah kamari pan urang mah maksudna kalimatun thayyibah la ilaha illallah teh nyangkut di jero hate lantaran nu ngadidik urang kiai baheulana ikhlas sehebat apapun kiai lamun teh ikhlas sakumaha cai aya dina daun tales sampaikeun ka murid eueuh nanaonan di jero hate buktina kuari kurang kumaha nu kaluaran pesantren modern kaluaran ti luar negeri loba jasa datang ka imah boro-boro kadeuleu ku urang ibadahna jang batur jang sorangan ge hese kula marada ngahawatirkeun keur carita khawatir nu didikan ayeuna urang maot insyaallah urang mangke atuh aya dina rahmat Allah anak urang incu urang wallahu a'lam mun kurang-kurang dititipkeun anak ka kiai nu ikhlas wallahu a'lam. Nah ieu mata ye nya tapi aya mata nu teu bisa disiksa ku neraka teu meunangeun nyiksa ku Gusti Allah mata nu mana cak Kangjeng Nabi wa hurrimatin naru ala ainin damaat diharamkeun neraka jahanam nyiksa mata ulah disiksa ku maneh neraka eta mata jelema mata nu mana mata nu damaat nu sok ngaluarkeun cai mata yakni nu sok ceurik pokona mah lamun jelema nu sok ceurik ulah disiksa cak Sarwiti ahadena aing kamari ceurik naon sia Sarwiti ceurik kamari keur lebaran teh dipangmeulikeun selop aya deui si Jenab cek aing geus ceurik kamari mah 2 PK tukang kunaon emang diputuskeun ku kabogoh aing oh urusanna cintrong berarti mah ceurik
aya deui ngaji pendek ge ceri kamari pajumah kieu bae ngaleungit bae maji kunaon ceri sendal leungit kolot-kolot sendal leungit ceri Masya Allah anu paling risih polisi ceri polisi kan tepat ceri ditanya kenapa Pak nangis priwit hilang Pak beres polisi tak iya cerik-cerik du kuadil kos gitu kumaha lain cerik kos gitu tambah cerik urusan dunia yang cerikan tentang cinta yang cerikan tentang pakaian yang cerikan tentang jabatan yang cerikan tentang itu macam-macam urusan dunia nilai menurut Allah cerik anu mana tuh iya mah damaat min khosyatillah cerik lantaran sieun ka Gusti Allah di mana-mana mata orang cerik mikiran dosa sieun jasa ka Gusti Allah datang ka ngurucut cai mata paeh urang jahanam ku Gusti Allah dilarang nyiksa mata jelema nu cerik model kos kitu lamun mata teu meunang disiksa seluruh awak kabawa ku mata ulah disiksa ya Allah ya Rabbi tinggal tanya ka diri urang aing pernah teu cerik kos kitu tah kudu kumaha tuh kieu urang jam 1 peuting hudang atawa jam 2 mandi nu rapih bayangkeun bahwa awak urang teh paeh seakan-akan urang main kucuran urang mandi awak sia teh kuari jadi main ieuna bersihan celi bersihan kabeh terus ngalawudu beres ngalawudu terus make baju pakaian nu putih mun aya baju kurung sorban anu putih make sesengitan aju urang ngaca ieu mah pocong gitu wah tuh beres boro-boro salat asal gagadabag di dinya ai borangan begitu baik ya ibadah borangan moal beres-beres ulah borangan beres mandi ngalawudu make sesegiran pakaian mun aya nu putih mun eueuh nu bersih bae maksud make sesengitan malaikat eta resepkeun mun ngambe sesengitan mantak urang mun peuting make sesengitan ulah kaget mun urang salat kayak di tukang aya nu kosrek ulah kaget eta teh malaikat ulah kaget kayak di sisi orang kosek oh tenang orang jeung malaikat mah tetep hate barang dideule juri jeta mah sugan teh malaikat orang mah pocong wah sana ngagoler di dieu urang emang borangan mah tah geus ieu carita ye mantepkeun hate urang tanamkan di jero hate supaya mata urang teh ulah disiksa ku Gusti Allah geus datang ka mana pernah kumaha mata urang datang ka umur 50 60 bahkan mungkin sababaraha poe sabaraha minggu dedek paeh can nyorang urang ngarucudkeun cai mata sieun ka Gusti Allah bahaya ku mata doang ge bahkan can pernah bae urang teh dedeleuan urang teh ditahan ku urang nu diharamkeun ku Allah teh can pernah ditahan asana cilaka ieu mata mun mata cilaka ka bawa kabeh maka kukula dibere jalan mandi wudu geus beres wudu salat sholli sunnatul hajat atawa tahajud kumaha handeukna Allahu akbar beres geus 2 rakaat bae geus jang urang cikupa malah jang ulang besar-besar kan mah kadu jang urang kadu mah ulah 4 rakaat 2 bae bisi gering kade ieu kunaon budak di bakar rumah sakit gering urut naon tahajud menjore kabejana beres tah salat 2 rakaat silana lamun lalaki suku katu di hareup mun awewe kos tahiyat akhir asupkeun ka jero tindihan saeutik kan ngancing ieu paranti kangjeng diu kos kieu paranti para aulia Allah mun urad wirid kos kieu mentak teteg dek maca Quran sabaraha juz dek maca zikir sabaraha ribu dek maca sholawat diukna heula rapihan tuh suku katuhuk dihareup ka dieu kancingkeun ka dieu tindihan saeutik plek girah
mandi geus ngalawudu geus pakaian bersih ieu na ngancing tasbih cekelkeun ku urang mulai maca salawat Masya Allah heulangan angin rada tiis tengah peuting atuh ngeluk leuh tungtung nama lain ibadah cak pamajikanna ka haji ku teteg-teteg deui atuh teteg ja emang ieu na ge ditetegkeun gitu Masya Allah teh hudang-hudang jam 7 boro-boro ceurik subuh ge henteu urang kadu bloon aduh ya Allah ye meta urang belajar ibadahnya sing hade ieu mah lain lalagaan belajar ibadah ye lantaran geus parah jasa kan ayeuna ieu geus parah. Nah, tiuk urang merenung urang ka Gusti Allah. Gusti anu ngahirupkeun abdi teh Gusti, nu ngamaotkeun teh Gusti deui. Abdi teh dibere mata ku Gusti sementara aya watekan mata beu. Lamun nutur-nutur watek mata bae Gusti, ieu abdi cilaka. Sedengkeun ieu roh bakal dicabut balik cek Gusti Allah lamun teu mah bersih roh balikna bakal ka sorga tapi lamun roh bobolokot ku dosa ulah loba mata bae ieu meureunanan engke bakalna beuh dikanarakakeun Gusti Allah nu agung encan dosa ceuli ulah nu kamari ulah minggu kamari ulah bulan kamari ulah tahun kamari ti tadi bae ti mimiti hudang Gusti dosa abdi nya mata teh nya ceuli teh nya irung teh nya sungut teh ngomongkeun batur gibah jeung sajabana encan dahareun-dahareun nu ku abdi henteu disurtil Gusti ieu mah lamun teh mah beurang isukan maot teu dihampura ku Gusti niscaya beureun abdi dipanggang ku Gusti di neraka Gusti dikulub abdi teh geus boga keyakinan abdi teh meunang informasi ti kiai sedangkeun kiai teh meunang ti wali teh meunang ti Kangjeng Nabi teh pun meunang ti Gusti abdi boga keyakinan mun Gusti henteu ngahampura abdi ulah dosa nu kamari-kamarina deui nu tadi ti isuk bae ge datang ka kuari mata jeung ceuli jeung sajabana beuh Gusti meureun abdi dipanggang ku sateng recek ku sieun-sieunna kana neraka urucut cai mata tah pernah henteu urang ngurucudkeun cai mata model kitu can pernah ya kadeulean teh kadeulean ge mata keranjang kabeh ge tuh nu mantak ge endek iraha urang masyaallah lamun baheula urang nyaritakeun aya hiji awewe ngaranna Siti Rubaiatul Adawiyah teh eta seorang waliatullah awewe urang lamun nyaritakeun wali-wali nu lalaki ambalaya tapi waliatullah loba sarua ngan nu kacarita aya 4 salah sahijina waliatullah Siti Rubaiatul Adawiyah unggal isuk buka jandela nyana ti jandela malangkeun ngucurkeun cai micen cai tutup deui jandela ke isuk buka deui jandela picen deui cai tina ember tatanggana selalu memperhatikan cak tatanggana ai eta si Rubaiah sok micen cai naon tadi intip ku tatanggana coba yang nyaho diintip dina jandela peuting begitu diintip Masya Allah orenganan seperti tadi Siti Rubaiatul Adawiyah teh tafakur ka Gusti muter pikiranana muter hatena kusieun ka Gusti Allah ngurucud cai matana diwadahan kana ember sapeuting meunang setengah ember batur manu mantak diangkat jadi waliatullah teh model kos kitu coba di dieu neangan di kadu awewe nu peuting ceuri cak Ustad bisi pernah cenah di itu mah aya ngadenge kula ge malah gede ceuri ngage tatangga ge nyaho jeung ceuri ka naon tuh 4 bulan tuh bisa bayar kredit dek ditarik motor cerik macem-macem cerik di urang mah lah kudu dicaritakeun lain cerik eta jeung cerikan dosa Masya Allah ya Allah ya Rabbi nah ieulah mata urang sing hade nya mata mantak engke urang kan dikumpulkeun ieu urang ku ari hirup beres hirup paraeh kabeh geus paraeh kabeh rata geus rata
keluar orang dikubur bahkan sakumaha kamari dina mingguan dicaritakeun poek heula geus poek di hujanan 40 poe 40 peting bentuk hujanna okos cai mani disebut maul hayat tidinya lah tara rimbul kos toge urang kabehan hudah ieu mah nu jadi masalah begitu hudang teh idza jama'al awwaluna wal akhirun di mana-mana kumpul idza jama'allah Allah ngumpulkeun kaum anu awal nu akhir karumpul kabeh dikumpulkeun ku Gusti Allah malaikat dararatang yurfa'u likulli godirin liwaun malaikat ngangkatkeun bendera ka setiap-tiap jelema anu teu ecereug jelema anu teu beres jelema anu dangkal jelema anu maksiat jelema anu cidra dibere bendera saurang-saurangna dibere bandera yurfa'u likulli godirin liwaun pakila hadihi gudratu fulan bin fulan hadihi gudratu fulan bin fulan cek malaikat iyalah bendera kejahatan fulan bin fulan iyalah bendera kejahatan fulan bin fulan urang ti kuburan masing-masing ka mahsyar mawa bendera ya Allah ya Rabbi cak Kangjeng Nabi mawa bandera urang ya aya nu bandera mabok dibawa kunya bir bintang gede jasa di luhur wow urang kadu malulu di ditu ya Allah ya Rabbi aya nu mawa bendera wow dipimpin ku Haji Cecep balak genep ieu mah ieu anak buahna nya naman teu balak genep bayangkeun coba geus dibere masing-masing deuk kumaha ieu aya anu bangsa bendera-bendera geus puguh bendera mabok bendera judi bendera zina pokoknya seluruh kejahatan-kejahatan Masya Allah asana Soeharto gede jasa benderananya benderan Soeharto gede itu atut gede lah kulawa ka atut lah lurah ente sadi dia kira-kira benderan bagus itu lurah Sunda siapa yang ekstrim dasarnya aja iya bendera tak liku-liku dirin inggis jasa orang dibawa bendera mau bendera ya Allah ya Rabb ikan sieun tak orang di kuburan masing-masing mau bendera ka mahsyar geus ayat tulisanana Godratu Fulan bin Fulan waduh lamun urang maling datang ka kuari encan ditobatan urang judi can ditobatan urang zina can ditobatan urang mabok can ditobatan berbagai kejahatan-kejahatan can ditobatan kumaha engkena mentak aya kieu sahari zaman baheula nyana kaleuweung ngalak kayu beres galak kayu capek dipanggul ku nyana istirahatlah nyana di hiji tangkal kayu kieu barang keur istirahat kieu perem sakedeung barang hudang teh hudang geus rada ngeunaheun awak J cak jana J mah aing orang di kuburan umum jadi nyana istirahat di kuburan umum ku capek-capena teu karasa barang dideuleu dihareup aya kuburan anyar keneh oyag kuburan oyag wow ih kuburan oyag mun Haji Pendi atuh bisa dikubur di dinya pae kuburan oyag barang oyag muka keluar barang keluar ari awakna awak jelema ari beungeutna ieu huluna hulu kuda Masya Allah kaget luar biasa suara kuda ngan nyana nyuarakeun sedih kasedih tidinya langsung turun deui ka handap boringgak bulu jakena delekos kitu pindah nyana aja sieun meureun dirinya sarua kiai ge sieun mah aya sarua kiai ge emang kiai lain jelema kiai ge sieun pindah ka belah ditu barang pindah ka belah ditu sugan teh mah ngeunaheun aya deui kuburan anyar deui bae barang nyana dineuleukeun kitu oyag di beta kuburan oyag beulah kaluar deui
barang keluar di orai gede jasa calanga ngaharep kanyana deui ka kiai Golkar masal samanya lain kiai na wali ditanya ku Kisah Hari orai sangaran maneh kula pulan kunaon maneh jadi orai kula keur di dunia memeh paeh can orang ngazakat kiai kula dibentukeun jadi orai di jerona pangbejakeun ka dulur-dulur kula jadulur kula aya keneh mungpung hirup keneh ulah kos kula mun boga dunia zakatan gitu ieu kula ieu buktina dijadikeun orai masyaallah gas ka jero deui ta orai balik barang balik ainu kuburan nu tadi kuburan saha ieu mah geus bebeja pan nu orai mah ieu nu itu tuh kuburan sahanya barang nanyakeun bapak-bapak ibu-ibu kuburan nu anyar belah ditu kuburan saha pas anu ditanyana indungna anak kula eta mah geus lila aya beureun saminggu mah emang aya naon emang keur hirupna nyana sok naon mabok malulu anak kula mah mabok malulu cek cenah teh emang kunaon pugu kieu kula istirahat dirinya oyag-oyagan haju keluar barang keluar huluna jadi kuda masyaallah cek indungna eta teh pernah ngomong kieu lantaran nyana mabok ku kula dinasehatan sia ulah sok mabok bae atuh sia ge bakal paeh teh geus paeh mah kumaha lain nurut endahan ngomong kitu nini kos kuda bae kita ngomong gitu tak anak kos kuda bae segala nganasehatan segala naon TTJ segala naon dibuktikan tadi jero kuburanana huluna kos kuda naudzubillah min dzalik masyaallah geus batu apa kitu ngalakayu deui kieu sahari menang saminggu ngalakayu deui terus istirahat deui nya di dinya belah ditu barang istirahat deui aya kuburan di oyag deui barang oyag muka barang muka keluar awewe tahu geus jasa di kaduma eueuh lah moal aya di kaduma lah pokona mah geus hese di kaduma neangan anu mancung ge hese di Mesir mah paneangan anu pengek hese aya di kaduma neangan anu mancung hese tapi gareuli sok kieu mah tuh dibandingkeun jeung di Solear mah ieu mah geulis jasa geulis ya Allah ya Rabbi ditanya ku Kisah Hari neng ai neng ieu saha abdi Pulana binti Pulana geus lila neng maot lila cek cenah aya bangsa 4 bulan mah ke ieu neng ku geulis amat emang kunaon beuh alhamdulillah kula di jero kuburan dibagyakeun jasa mun daek kiai jeuleuk ka jero gedong na pohara jasa di jero kuburan jadi aya istana pokona mah geus moal aya tandingna keneng boga amal naon kula mah dicandung ridho Haji Cecep seuri bae wah teu beres ya Haji Cecep emang hayang meureun ya Allah ya Rabbi cak Kisah Hari ieu bener boga amalna sakitu doang cenah kula mah dicandung ridho jasa lah jeung moal kebel ieu hirup di alam dunia ai salaki hayangeun mah janyana usaha boga mobil eukeur dan lain sebagainya tu mantak naon nyandung kula mah ridho jasa kulantaran ridho jasa ieu kula kos kieu ieu sorga caricing sanajan di beda sorga ge tetep henteu lah Masya Allah karim. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata orang bakal maot. Carita mata masih panjang keneh kan kulantaran ieu mah tugas penting hiji ceuli encan ceuli dan lain sebagainya. Maka simpulanna mah nu tadi bae. Ieu kabeh dikumpulkeun ku Gusti Allah. Umat-umat nu baheula jeung nu akhir eta tah anu ngeri jasa mah. Yurfa'u likulli godirin liwaun, diangkat dibere bendera, bahkan aya bendera nupang gede-gedena
andai katana di Kabupaten Tangerang hiji bendera nu gedena bendera mabok, jadi engke ka mahsyar teh lempang di bawah bendera masing-masing. Bendera zina berangkat ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna lempenganana kuari teh di Masjidil Aqsa engke bakalna. Jadi urang lumpang ti dieu ka ditu. Ieu mah bendera masing-masing ti unggal negara. Di unggal kabupaten aya pemimpin-pemimpinna. Bendera mabok, bendera zina, bendera maling, korupsi dan lain sebagainya. Aya bendera-benderana. Nah, engke nu bendera sidikin, bendera jihad, bendera-bendera nu dibawa ku para wali-wali Allah. Mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jang introspeksi sing hade diri urang, mata urang sing hade pernah cerik apa henteu salila hirup urang. Nu mentek para kiai embung ka mamana ge hayang diimah bae mikiran dosa asal keluar dosa asal keluar dosa asal keluar dosa. Masya Allah, antara ditahan Allah jeung laranganana sulit. Ketika nyaritakeun panita Allah pan sia teh dititipan ilmu ku aing, sampaikeun ka umat besi nu teu bisaeun wudu, teu bisaeun salat, teu bisaeun puasa. Saat puasa, saat haji, sampaikan siapan dititipan ilmu ku aing. Urang terpanggil ketika urang ningali larangan-laranganana. Masya Allah, luar biasa. Sieun deui Inggris besi hanas urang mahanas ngaji, orenganan urang kabawa ka laranganana. Ieulah nu mentak kaju loba embung kaluarga eta kos kararitu. Kitulah para jamaah sing hade urang ge bakal balik. Ketika urang balik tadi disadiakeun sorga mun mulus, roh urang mah bersih. Lamun teu kabawa ku watek-watek nu aya di awak urang. Ketika kabawa ku watek-watek anu aya di awak urang, maka urang bakal disadiakeun dibersihan heula di neraka. Nu kukula disurahkeun kana poe Minggu. Sabenerna mah sabenerna urang boga rarasaan sorangan. Urang boga rarasaan sorangan teh kieu, ketika urang pinuh ku dosa ya awak urang. Engke di akhirat can kilang dititah ka sorga ge embung ieu. Embung lantaran isin can bersih. Nu kukula dicaritakeun aya jelema mantas di sawah dadabud keneh nyaho dadabud teu. Nyaho teh dadabud. Atuh nyaho dadabud ge urang lembur urang dieu mah. Dadabud mantas di sawah pinuh bobolokot. Kunaon teh naon gara-gara letak. Datang ka imah, pamajikan urang keur aya di ranjang keur ngada pengangkara, teu make calana. Heuh make calana. Cak pamajikan ka, hai geura ka dieu, urang bobolokot daek henteu. Mal daek ka jeung kuku mah geus kanjana Haji Cecep jam mog jangkung gede. Gagah nyana jeung hayang deui bobolokot, tetep nyana babanyo heula. Sayang, tunggu sebentar. Engke cek pamajikan gegeuraan teu kuat teh. Engke heula bobolokot di pinuh ieu mah nyatu deuk happy bobolokot. Ye, tungguan sih tetep nyana ngebabanyo heula ku sorangan di sabunan karak asup ngaluncat bisa ka ditu. Nah ieu ge engke ketika di akhirat mata urang pinuh ku dosa ceuli dan lain sebagainya ditah ka sorga misalnya dipersilahkan Pak Haji Cecep supaya memasuki surga Firdaus. Kaheula malaikat kaheula emang kunaon? Iya kudu dikadarakakeun heula kudu diseuseut emang kunaon? Limbah loba jasa ieu. Nah ieu mah keur carita contoh komo pemerintah, komo pedagang dan lain sebagainya. Cacak-cacak kiai ge teu suwung-suwung tina dosa. Embungeun dititah ka sorga sakumaha embungeunana jelema anu bobolokot tas di sawah titah happy-happy jeung pamajikanna di luhur ranjang boga rarasaan nyana ge. Embungeun tetep we kumaha heula ieu ge sarua. Teu hese engke di akhirat jelema kajeun kumaha menyadari diri. Maka memeh urang asup ka alam barzah
Alam barzah teh alam anu katutupan. Urang mah urang teu kadeuleu pan. Nanaon ge teu kadeuleu. Di alam barzah mah kadeuleu. Naon kadeuleu? Amal-amal urang. Kuari mah amal urang nu bagus nu jore teu kadeuleu. Masing-masing bae bagus akur bareng bae. Teu kadeuleu tapi ketika urang geus asup ka jero kubur, kadeuleu amal urang asup ka jero kubur, baralik nu ngubur amal urang geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ieu? Wah, ulah sok saha. Pan babaturan ente. Babaturan di mana kok jore amat? Ih, sok kajungong kawan gitu. Lain jore amat dija eueuh di kadu mah kos kieu. Aing mah jabog teu boga baturan kos kieu nya hideung nya leteng, nya bau. Dengekeun ku sia. Ai eta nyedekeun si Mbah di sis Kamli. Saha? Heuh aing, atuh aing eta. Jadi aing. Ai eta nu main remi haju eleh motor dicokot ya. Heuh aing, atuh eta. Ai eta aya orkes haju mabok teh. Jipan atuh jadi sia. Atuh ieu amal sia ieu teu salat teu puasa aing amal. Oh, dibuktikan ku Gusti Allah. Sia sakedeung deui bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Aing teu tanggung jawab. Dibodem sia. Bayangkeun coba kuari mah teu kanyahoan ku urang alamna alam dunia, alam mulki, alam katutupan, engke alam barzah mah bray. Sakumaha anu di surat Wal Adiyati teh ya, masyaallah. Bakal kanyahoan kabeh. Ketika amal urang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Terus tuh wauh bae. Kieu mah kasep amat jeung seungit emang saha ieu? Babaturan di mana? Jadi kado mah paling gak aja cecep. Ya kos kitunya nama. Batuh paling eta haji eta haji Komar paling lah. Aduh, ya kos kitu haji Kurnaen, ya kos kitu. Iba kok kasep amat. Oh, salat 5 waktu jeung sunahna tahajud, hajat, maca Quran, sholawat, silaturahim, ngaji, sodakoh babantu berjamaah dihijikeun ieu amal ente. Masya Allah, kok kasep-kasep teh. Sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir bakal nanya. Tenang, ente sare bae. Tanggung jawab ana sebagai friend. Waduh, friend. Inggris kaja jaden meureun mah. Coba eta nikmat jasa urang, beungeunahkeun jasa. Itulah alam barzah, alam nu disebut katutupan engke mah bakal nyata. Geus dijelaskeun ka pandina surat Wal Adiyati dhamham fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asana bihi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis inna rabbahum bihim talar henteu sih bangona saralah gak sok maksakeun maneh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ieu hakikat mah dinasehatan ku almarhumah Ibu Hajah Maesaroh. Nyana anu hudang nu nganasehatan melalui kula. Cak nyana dulur kabehan sarua bakal kos kula moal kebeli kula manggeus aya di alam nu itu nu enggeus wahusila dihasilkeun naon nu aya mapis sudur nu aya naon amal-amal kula geus dibuktikeun ku Gusti Allah. Ibu-ibu bapak-bapak kabehan engke mun maot sarua jeung kula wayahna mumpung hirup keneh di alam dunia alam mulki cobalah dosa mah dosa bae ngan tobatan. Ja anu bener bae mah malaikat, ja nu salah bae mah setan. Urang mah kadang bener kadang salah, nu benerna lain ti urang tetep eta teh nu ti Allah. Komo nu salah nama maka urang tobatan setiap anggahota urang tobatan. Ibu, bapak, wayah na ieu nya asal deuk sare kieu ye.
Ya Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi astagfirullahalazim Gusti hampura mata abdi tim tadi naon hudang datang ka ieu ngarek sare hampura Gusti besi abdi haju masare teu hudang deui hampura Gusti hiji tamata tah bari ceuli astagfirullahalazim abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti tina dosa ceuli ti isuk tadi ngukur hudang ti mimiti hudang terus coba dedengan nu dilarang pasti jasana Quran man wasuk ka ceuli saeutik poe tadi lolobana mah jaipongan malulu asana mah orkes segala bened segala macam-macam iya itu ceuli hampura Gusti astagfirullahalazim dua ta ceuli irung bari hampura Gusti astagfirullahalazim ya irung Gusti hampura pake sudat sedot nutup para rugu eta tadi si meseuri emang nyium naon sebenarnya sih hampura memeh sare teh seperti kitu insyaallah sapeting terus ungu terus leungeun hampurakeun kabeh lamun urang unggal peuting seperti kitu sapeting eta dua peuting tilu kadituna beda bakal leuleus hate pan hese ge ngaleuleuskeun hate hese aja saya supaya leuleus hate tapi lamun urang teu itu betah geunaheun bakal leuleus hatna ieu lah jampe jang supaya urang mantep menghadap ka Khaliq menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang keur dipepelingan ku almarhumah ngaratus malam ieu hadirnya di dieu belah mana cenah kiai asada belah kencaeun kula aya tanya deket cecep sigana mah di dinya aduh cek aja cecep ka aing deui bae atuh emangnya nama meujeuna dibaturan kudu kitu Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang babarengan malam ieu ulah ayana naon supaya babarengan urang nu kuari ngahiji menyatu nyaritakeun tentang isi kandungan sebagian Al-Qur'an supaya di akhirat urang ngahijingkeun nya di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang doakeun almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere salalabar tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur urang nu kumpul di dieu sarua mudah-mudahan urang gabehan dibere ku Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah bisa tobat ka Gusti Allah sehingga urang dihampura dosa-dosa urang ku Gusti Allah maot urang husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae pihatur ti sim kuring kapunten tinasa mudaya kalepatan sareng kakiranganana kula ngobrol ngomong ka dieu ka ditu eta mah ku akrab bae eueuh masalahna naon nya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.